Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kaum dangu sadayana tepang deui sareng pun emang dina guaran Sirah Nabawiyah. Hayu urang sami-sami wangun ieu channel ku cara toel like sareng subscribe. Pamugi kasayan palawargi sadaya sing janten sampereun jaga di yaumil jaja. Amin ya rabbal alamin. Supados tenyang kolong teng kana waktos mangga urang sami-sami kawitan bae ieu guaran wilujeng ngadangukeun. Aloh, tingali ya Ibrahim hirup keneh. Ibrahim sakara-kara kadieu geura tingali. Be itu patugon geus gegaraokan deui. He, patugon, aya naon eta di dinya make jeung gegaraokan di tengah lembut. Samohon tua, ieu Ibrahim teh geuningan teu paeh. Aya keneh beleger, teu tutung, bajuna ge teu ruksak. Ieu tinggal baru geningan tecilakanya. Aduh syukur atuh sigana isuk pageto diduruk deui bakal aya dahareun haratis deui atuh. Tukung silila gajleng sabara-bara patugas anu sarua aya dina tumpukan lebu ngagarajleng ngadeukeutan ka sora patungon. Ari breh teh memang bener Kanjeng Nabi Ibrahim nuju ngepulukan jubahna sarta mimiti ngalengkahkeun sampeana muruh ka sisi durukan. Ribuan pasang mata jalma-jalma nu aya di dinya kabeh taya anu ngemu kakaget ngarasa hemeng jeung keung wireh pangadiwasa Nabi Ibrahim sakitu gagahna. Ningali kanyataan kitu Raja Namrud geus teu bisa ngomong nanaon beungeutna beureum ngembang wera sarta teu lila manehna ngacengkat ninggalkeun alun-alun muru ka jero wangunan karaton. Inya ngarasa wirang anu taya papadana eleh wowosen ku tangtungan Nabi Ibrahim. Recokna jalma-jalma nu aya di dinya geus teu kaampeuh. Itu ieu cing eureuleuh cing aralah nyaritakeun sagala nu katingali jeung karasa ku maranehna. Kaayaan kitu teh henteu eleh ku ngaguruhna seuneu tadi anu ngaduruk Nabi Ibrahim. Ningali kanyataan kitu tutua ma'bad langsung ngomong ka Ponggawa supaya ngabubarkeun masyarakat nu ngariungkeun di alun-alun. Ponggawa, sigana kajadian ieu teh teu ngudukeun pikeun pihak sesembahan urang. Ayeuna urang biceun dan waktu. Hayo gancang geura bubarkeun ieu masyarakat. Kalayan langsung urang gayakeun gabungan wae di jero Pasemban Agung. Saupamina saur tutua ma'bad eta dianggap sae, mangga ku abdi urang estokeun ayeuna keneh urang bubarkeun wae masyarakat. Teu talangke Ponggawa langsung lempang muru ka luhur babancong pikeun mere biantara nitah masyarakat nu masih keneh kumpul di alun-alun supaya ngabubarkeun diri muru ka tempat pangbalikana masing-masing. Saenggeus aya di luhur babancong Ponggawa ngamimitian cumarita. Regepkeun ku sakabeh pikeun sakumna masyarakat Babilonia. Cikeneh geus kasaksi ku urang poe ieu urang gagal ngahukuman Ibrahim ku cara diduruk. Tapi tong hariwang sesembahan urang Raja Namrud masih keneh ngagaduhan seueur cara pikeun mere hukuman ka Ibrahim. Ayeuna mah ulah loba nu dipicatur prak wae ngabubarkeun diri muru ka patempatan aranjeun masing-masing. Dina waktu anu moal lila deui karajaan pasti bakal ngembarkeun hukuman saterusna anu baris ditibankeun ka Ibrahim. Prak ayeuna mah bubar. Uria kabeh masyarakat anu keur ngaliud ngurilingan ruhak durukan anu ayana di tengah alun-alun ngabubarkeun diri ka tempatna masing-masing sarta sungutna teu lareureeh kabeh ngocomang nyaritakeun kajadian anu tumiba poe harita. Saenggeus masyarakat kabeh ninggalkeun alun-alun Hatur uninga tutua rehna masyarakat sadayana atos ngabubarkeun diri. Tah ayeuna urang bade kumaha? Nah gempungan bade di mana sun? Dieureutkeun embad.
cika deh. Bane telakeun ieu teh Kanjeng Raja Namrud tantiasa diajak ngobrol anu laras. Margi ajeda nuju amek-amekan mepes yang di jero karaton. Aduh, kitunya. Lajeng urang kumaha atuh setelah tua? Boga-boga Kanjeng Raja Namrud sing ega laler amarahna. Tah tangtu di dijah ajeda bakal ngegerot ka urang-urang. Ajeda mah leuwih hade urang tigali we ka aya dada di jero karaton. Katerangan emban memang teu salah sakumaha nu diomongkeun ku tutua Ma'bad. Sangajengkatna Raja Namrus di alun-alun, manehna asup ka karaton mubeutkeun maneh kana kursi. Raja Namrus memang ngarasa wirang di kolong catangnya gedenya panjang. Rek teu kitu kumaha manehna anu ngarasa jeung umangkeuh jadi sesembahan sakumna masyarakat di Babilonia. Poe harita eleh jajaten ku Ibrahim anu kenging pitulung di Allah Subhanahu wa taala. Bari jeung eta kajadian teh disakseni ku sakumna pangeusi Babilonia. Kurang ajar si Ibrahim, kumawane cuman taka bolehna geus ngancurkan sesembahan kami. Ayeuna nyaranyangan kami harapan umum, mokprokan kami kutai di harapan umum. Memang kurang ajar. Tapi awas Ibrahim, ulah selamatkan Yaya. Kami masih kena boga kekuatan. Bakal dibales nyeri hati aing, kawirang aing. Rasakeun Ibrahim. Gitu nya kaum dangu sadaya munguhing jalma anu dolim sakitu tos aya panyepret di Gusti Allah masih wae murugul ngagugu nafsu anu ngaberung. Eta anu kajadian ka Raja Namrus, manehna geus beak duit anu sakitu lobana pikeun ngayakeun durukan. Panyangkana mah usahana teh moal gencang deui, tapi munguhing kersana Allah Subhanahu wa taala mah teu kitu. Manusa mu ukur boga rarancang, anu nangtukeun mah tetep anjeunna. Eta teh mangrupakeun kabiasaan rehna Allah Subhanahu wa taala sok nganteur ka tekad musuh-musuh Islam pikeun neangan cara jeung tarekah anu rohaka liwat misti jeung nurutkeun ukuran manusia mah geus moal gencang deui, tapi kanyataanna mah estuning nyamos. Hal ieu ayeuna anu kaalaman ku Raja Namrus nu akhirna Raja Namrus pusing nguwak ngawik di jero karaton sagale ditajong sagale dibebeutkeun estuning meupeus keuyang pisan kaayaanana. Alah, kurang ajar. Iya ditulis aja, diinjak aja. Gara-gara iya sia anu ngarakeun ka aing teh. Kuning laler, nahaya laler ka jero karaton ya. Parayan, kedua mampat. Man, obat bewak itu laler. Ini kami, laler, apa ke kami? Memang kitu pisan anu katingali ku Raja Namrus. Laler ngubeng ngulilingan sabudeureun Raja Namrus dikarpuk ku sakabeh nu aya di si karaton. Tapi dalah dikumaha aya nu ngaranna ngalawan ka laler mah teu bisa dilawan ku pedang seukeut, teu bisa dilawan ku tameng. Estuning lingas kacida katambah kaayaan harita anu panik luar biasa. Ngudag-ngudag laler masih keneh campuh di jero karaton. Raja Namrus oge gogorowokan berjeng pakupis leungeun jeung sukuna nepakan laler anu ngubeng dina luhureun sirahna. Di dieu sakali deui Allah Subhanahu wa taala ngabuktoskeun kagagahanana. Cacakan laler hiji dikarepuk ku jalma reaan keukeuh henteu beunang. Tekung silang bubrag Raja Namrus beak tanaga diuk kalempohan dina luhur korsina. Kalayan teka titen ku sakumna jalma nu aya di dinya nyaho-nyaho dua laler teh geus asup kana irungna Namrus kalayan muter dina uteukna. Tapi ayeuna mah Namrus geus teu mampu pikeun bagerak, manehna geus beakeun tanaga ngan kari sorana wae nu gegerungan gogoakan menta ditulungan.
Dilupoe geus kaliwat tisaprak Namrus kaasupan laler tina irungna. Kiwari kaaya Namrus estuning pikawatireun awak ngayakas garing bari jeung geus teu daya teu upaya beak tanaga da puguh manehna teh suda kana dahar embung kana nginum. Sorana ge geus teu kadenge deui. Nu akhirna Namrud tepi kana titis tulis diajali kadar tinu kawasa. Poe harita pas sore Namrud dicabut umurna ku malaikat utusan Allah bari jeung ninggalkeun sagala kapanasaran, sagala kasombongan jeung sagala kagorengan. Kurang leuwih sabara jongjongan tisaprak Raja Namrud ditinggalkeun nyawa. Ratusan pasang panon anu ngariung di karaton nyakseni kalawan jelas aya dua laler kaluar tina liang irung Namrud. Nu antukna sapangeus Babilonia genjleung nyaritakeun yen Namrud teh paeh kulantaran eleh pangadiwasana ku laler. Eueuh waktosna seep cagah urang teuneun dihaneulem hieum tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang samper deui teh hilap pun emang nada agung cukup lumur jembar hapunteuna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu rekaman. Pamungkas catur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.